Hayam beak euy. Ieu mah kudu meuli deui. Jang kukuteun. Mereka mana, Neng? Kang, mereka klinik, bade lalano. Yos ngiring. Oh, tekenging, dah bade lami. Ah, Neng mah kitu. Damun bade lami. Kumaha mun bogoh? Kang. Muhun. Mung bali nang gitar mandi. Gagabah. Akang mah ibak teh. 5 dinten sakali. Paingan bau. Neng mah. Neng tampi Neng. Neng tampi Neng. Neng tampi Neng. Nah si Neng jadi kieu. Naon sa goblok neng-nengan we riweuh. Si Neng jadi buleud kieu. Lain si Neng eta mah. Nah, Neng eta yang kieu. Ngareuna teh. Si jangkar sket dari mana wae ngumpul teh. Duh, alat urang ditinggali ku Neng. Duh, rugi eung. Kunaon, Neng? Itu habis tadi ningali si Jon nuju ngompol meni jelas teh. Dikumakeun ku si Jon. Alhamdulillah tadi kukumahakeun. Belet si Jon mah. Lamun kurang geus kudu dikekesek tah. Nah, si Akang sok riweuh teh. Jon. Jon, kunaon mana eta baseuh? Abi teh nuju ngompol, aya si Neng. Ari si Nengna teu dikukumaha. Henteu. Belet mana mah. Heuh geus dibalik. Sieun disebut pelecehan. Lamun dikukumaha mah